isuk-isuk nu ditempo HP, perang nu ditempo HP, penting nu diome-ome HP. Nah giliran batur nyen status, nyen video, ngarasa kasindir, ngarasa kasinggung. Asia nu dicoo teh naon? Cigak monyet anu ngagugulung kalapa. Tuh tempo eusi video batur, eusi status batur, lain eusi anu congkak, anu cutik, aja nu lucat tinggi, hek deleh atuh, deleh. Paladageun. Ye, ari jadi salaki kudu peka lamun untuk pamajikan, adat-adatan, ceceleuweungan, amek-amekan, jeung buan baeut teu pararugu, kudu mikir, berarti eta pamajikan aya kahayang. Lain ieu bakal aktipilueun adat-adatan, ngomel jeung buan baeut. Yeuh, normal nu ngaranna pamajikan mah loba kahayang. Lamun embung boga pamajikan anu loba kahayang, tuh kawinna ka patung. Paladageun. Geus mah tukang ngahasut, munafik, resep ngomongkeun batur di tukangan. Tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh, sok baik, sok akrab. Yeuh, ulah pasang muka dua, kali-kali mah yeuh muka usaha meh aya hasilna. Baladageun. Geunahnya jadi eceuk mah katempona teh senang jeung tenang. Atunya heueuh, maneh dek ngagorengkeun urang, dek ngomongkeun urang, dek nyebarkeun aib urang mah selalu tenang, selalu senang. Kan nyeri kapeurih ieu ku aing mah diteureung buleut, nepikeun ka awak gemrot oge. Moal jadi pikiran kaos maneh, anu resep mikiran hirup batur. Bener teu? Baladageun. Yeuh, lamun boga ka pusing, ka keheul, ka lieur jeung ka stres, ulah saeutik-saeutik hayang pae, saeutik-saeutik hayang pae. Emang maneh teu nyaho? Jelema nu geus asup ka neraka can aya bejana, manehna bisa kaluar sorangan. Bener teu? Baladageun. Yeuh, lamun batur ngajauh, ulah sok maksa hayang ngadeuketan. Lamun batur teu nanya di jalan, ulah sok hayang tanya-tanya. Lamun batur teresepeun ka urang, ulah sok maksa ameh urang dipikaresep ku batur. Yeuh, silaturahmi mah penting, tapi harga diri jauh lebih penting. Yes. Bener teu? Baladageun. Dengekeun Besti, aing dek mere nyaho. Kunaon eta jelema osok ngagorengkeun urang, osok ngomongkeun urang di tukangan urang. Atuh dah heueuh, cicingna oge di tukangan urang, lain di hareupeun urang. Da mampuna oge cicingna di tukangan urang, lain di hareupeun urang. Menyala yeuh nu di depan, anu di tukang kapoekan. Bener teu? Baladageun. Menirudet ari gaul jeung anu gableg hodang tutut, kasaingan saeutik jamutrut, nempo aing senang saeutik baketut. Wow, biwirna teh ieu panjang di tol Saroja nepikeun ka tol Jakarta mah. Komo lamun ningali aing beunghar. Baladageun. Yeuh, lamun awewe amek-amekan ulah di kasaran, tapi di kasuran. Dek angkat sukuna ka luhur duanana. Cabok tah bujurna ku duit sagepok. Beres kan? Baladageun. Sajahat-jahatna jelema, pangjahatna jelema anu ngaehkeun rezeki batur tanpa mikirkeun jelema keur dinapkahan. Bener teu? Baladageun. Yeuh, lamun aya lalaki anu ngomong kieu, hiduplah denganku akan kujadikan kau seorang ratu. Tong percaya, wadul. Piraku aya ratu isuk-isuk gegero, ngeuseuh, ngepel, ieu ngalacai, lain ge ratu. Babu nu kitu mah. Baladageun. Neangan gawe zaman ayeuna mah hese, tong boroning urang anu lulusan SD, anu sakolana luhur ge hese. Naon wae tamatan maneh sakola, eudeuh sakola luhur, eudeuh S2, S3, S4, tetep ujianna mah ekonomi. Bener teu? Baladageun. Salaki urang osok nguseup na teh tara balik mondok, tapi anehna teh lamun balik teu bau hanyir-hanyir acan, kalalotor. Teu percaya, yeuh aing teu percaya anu kanu nguseup kitu mah yeuh, ngomong teu kalalotor teu bau hanyir mah
tempok kumaneh, tuturkeun kumaneh, bisa wae si eta teh nguseup karanda lain nguseup lauk. Zaman ayeuna mah ieu loba lauk nila nu dilalipenan, keruput hideung, ieu teu percaya aing ka tukang nguseup anu balikna bararesih teu bau hanyir mah ieu. Waduh, si eta mah tuturkeun pokona mah ieu lain nguseupan lauk, tapi nguseupan randa. Ade tanya baladageun. Kanggo nu garableg sametan, kanu anu boga hutang, ulah sok loba bersilat lidah, sok-sok gera bayar pamali lain isuk sore. Eker maneh babaturan urang baheula anu anyang-anyangana kawin-kawinan, inget maneh can cerai nya jeung urang gorowokeun. Mantu lain anak diri sorangan. Yes. Ceu, ari ka minantu ulah sok jahat, ulah sok judes. Dangaranna ge minantu lain anak diri sorangan. Yes. Urang mah papatahan, teu jeung papagahan. Kumaha carana aya di imah mitoha? Lamun minantu geus nyeri ku omongan jeung kalakuan mitoha, aya pangampura. Baladageun. Coba anu deket mah bau tai, nu jauh mah sengit kembang melati. Coba anu deket mah bau tai, atunya heueuh. Anu deket mah mantuan ku tanaga, mantuan ku waktuna, jeung mantuan sajabana. Tapi teu dianggap. Coba ieu anu jauh mah sakali datang ka imah mawa rambutan sakilo, dipuji-puji, dipuja-puja, bahkan dibeja-beja, jeung dianggap ku kahadeana. Baladageun. Ye, salaki mah nyaho naon, mere duit sakitu teh henteu hayang nyaho nanaon. Ye, lu jadi pamajikan mah serba salah. Dibere duit balanja tereh beak, disebutkeun boros. Dibere duit teu mahi, salah. Ajarkeun teh ngomongna teh, mending ngababarikeun kana pangarah salaki teh cenah. Ye, salaki mah nyaho naon, mere duit sakitu teh henteu hayang nyaho nanaon. Mahi teu mahi, kudu mahi. Coba ieu pamajikan, lieur nu ngatur duit kudu cukup nepikeun ka engke gajihan deui. Jadi ulah osok ngabibisani kanu ngaran pamajikan. Ngatur duit mah lieur, tibatan mere duit. Bener teu? Baladageun. Lamun teu meunang anak aing mah moal bisa meuli emas, da si eta mah pamajikanna teu bisa ngatur duit. Nu jadi pamajikan mah serba salah. Pamajikan make emas cek salaki, itung-itung nabung. Cek kolot sorangan. Alhamdulillah geuning anak urang teh kacukupan jeung disenangkeun. Ceuk mitoha. Lamun teu meunang anak aing mah moal bisa meuli emas, eta mah pamajikanna teu bisa ngatur duit. Ceuk kedulur. Aduh, meni resepnya salakina bageur ngadangdanan kanu jadi pamajikan. Coba cek tatangga pamer. Ceuk jelema nu panasan. Cik atuh minjem heula duit saminggueun. Bener teu? Tah kitu realita kehidupan di kampung mah. Baladageun. Dengekeun kumaneh. Sosmed mah tempatna hiburan. Geus kolot, lain tobat, umur, era ku anak incu, lain kalakah ngonten. Dengekeun kumaneh. Sosmed mah tempatna hiburan, tempatna berbagi momen. Aya anu konten masak, aya anu konten edukasi, aya anu konten joget-jogedan, rupa-rupa dangaranna di sosmed, lain lembur. Beda jeung maneh mah. Di maneh mah tempat ngagibah, tempat ngagorengkeun batur, jeung buka aib batur. Ari ka batur anu konten nyebutkeun nauzubillahi min dzalik, astagfirullahalazim, geus kolot jogedan. Ari ka artis ya mah nempo cangcut, nempo kutang, mata meni molotot. Kunaon? Sirik, turutan, teu mampu ngajedog. Baladageun. Beralergi ku jelema tempo aya pangabutuh. Cek, keur naon cek? Beralergi ku jelema tempo aya pangabutuh minjem duit. Bener teu? Baladageun. Aya roda ditanjakan, katingang ku bambung jengkol. Aya randa gogoakan, katinggang ku hulu kokol. Jalan-jalan pamer, makan-makan pamer, giliran gering ge pamer, diupdatekeun. Giliran ngariung jeung aing mah, ye nu dipamerkeun teh kasusah jeung kariweuh, jeung kasedih. Kunaon? Sieun ditagih hutang. Baladageun. Awewe
awewe mun hirup tanpa lalaki bisa naon? Bisa gelis, bisa beunghar, bisa bahagia. Pinter neangan duit mah yeul, najan dipicen ge moal jadi runtah. Bener teh.